engke bakalna dibongbroy ku dajjal mah di katuhu sorga di kenca neraka jelema hayang naon sia emas tek balik emas sia awe ayo abi hayang emas cokot mas tono tah hayang naon asal percaya ya aing pangeran saeutik jelema anu salamet tina dajjal da kuari ge kuari saeutik jelema salamet tina TV eta teh anak dajjal coba kuari ulah boga HP kuat moal eta dajjalun eta memehna teh kos kitu heula TV heula HP heula eta dajjal ayo kredit heula ya Allah ya Rabb duit bank heula eta nu kitu heula dajjal tah ayo ka dituna pokona mah ke mangsa partai-partai kalalapir nu penting mesti mah dibere duit eta dukung aing eta dajjal ulah wakat dajjal nu itu heula dan dajjal eta bae geus sia geus ngagoler dajjal eta bae ngagoler Masya Allah kemana eta akidah dikamanakeun kamana eta syariat dikamanakeun encan ku dajjal nu itu doh cenah kiai iman zahir doang batin mah ka Allah awas ya sakarat ka babawas ya emang kumaha kitu peristiwa sakarat emang kumaha kitu peristiwa sakarat nu nyaho iwati Gusti Allah lamun kalakuan sia kos kitu kuari dukung mendukung anu kos karari itu sing hade aju kabelah dieuna urusan bangsa duit bank sing hade aju ieu urusan kredit eta kan geus mengabaikan syariat ngaranna ih isuk pageto can anggeus sia sakarat emang kumaha urusan sakarat kan teh nyaho urang iraha di mana kumaha kitu jaga hate urang sing hade salametkeun diri urang atuh kabelah dieuna salametkeun pamajikan kabelah dieuna anak geus deui urang mah eta ih sakedeung deui jasa kat urang aduh cek urang teh oge ulah terlalu peduli ka batur teh harese kuarina dalil ambarae burudul bae urang nyaritakeun haram ngredit enggak dalilnya maju atuh nuturkeun ki uci bae mah sia ortodoks ya ji atuh sapodo jai mah teh dituturkeun aing mah nyaritakeun di agama teh kudu nuturkeun aing leg-leg ku sia tuh bangna jeung BRI-na leg-leg ku sia Allah jeung sorum-sorumna Allah aing mah teh hayang nanaon ja kitu kono mah mau aing si walau ngadalil ka ditu leg-leg ku sia dalil hese sia kula ya mun ngabar sababaraha kiai anu make duit bank sakarat teh hese eta kiai aya anu hafizul Quran bunuh diri ya kan orang kukula mun dicaritakeun kos hafizul Quran talar Quran tapi kan bunuh diri naudzubillah min dzalik wa min dzalik mun nyaritakeun kos kitu usapna cangkang doang kan Quran cangkang doang aya pamajikan ustad gantung maneh ya mun dibacakeun kan dararatang tadi kumaha kiai permasalahan ieu bunuh diri padahal hafizul Quran Masya Allah karim anu pamajikan ustad gantung maneh gantung diri ya Allah ya Rabb padahal mah pagaweana ngaji eta teh ngajina kos kitu ieu mah dicaritakeun naon ieu jang patali jeung diri urang sing hade ulah mengabaikan syariat aja dibobodo ku nafsu urang teh atuh hayu-hayu nafsu mah malah eureun-eureuna ka jeung komat salametkeun diri urang sing hade Masya Allah tah ieu nu hese sakarat bae kiai sabaraha nu hese sakarat aya kiai ieu keur carita lain daerah urang aya belah geus 5 poe sakarat akhirnya kan anakna datang minta tolong kumaha emang saya eta teh nyaritakeun nyana ngadalilan kredit halal coba harewaskeun titah tobat ya dari cai inumkeun harewaskeun atur salam itu betakeun atur salam tobat bae insyaallah gitu dibejakeun diharewaskeun diinumkeun langsung les ikir carita Masya Allah karim loba nu hese-hese menentang syariat teh kumaha kuari mah ku nafsu ngadu dalil jeung sajabana sabodo tapi engke wae sakarat sanunya naudzubillah min dzalik urang da bangka hese ngucapkeun la ilaha illallah
deres aya nalkinan deres aya keneh mun eta mun sosoranganan keur carita ai kitu batas bangga Allah waliullah malah ngeunaan sorangan malah Gusti Allah sok diasingkeun wali sorangan riweuh gitulah wali Allah. Nah ieu bakalna Mahdi setelah Mahdi Dajjal memeh Dajjal kuari bae geus kos kieu kuari teges kos kieu kula ngobrol jeung Habib Lutfi kamari carita thariqah saha anu norekat ayeuna ngabangga-bangga thariqah suluk henteu riyadhah henteu tafakur henteu dikeur carita ngan sakadar sebuah nama kan thariqah teh urang di Kulon baheula aya Ki Asnawi Ki Abdul Karim tapi kan pibuktian nu norekat teh ngan sakadar ngaran ai norekat baca anti ngadahar duit pamarentah sadunya kabeh sadunya moal aya nu norekat ngadahar duit pamarentah teu ceuli ye sadunya ieu mah larangan lah sing iki mah wong lah ya mengkonon sira mah ese ngomong aing cek Habib Lutfi sanu norekat ayeuna ayo kan ngomong doang lain zikir mah babari aja pendek ilallah 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 cau mana ya gede ilallah ilallah itu ilallah kacau jurusan anak tolol mana narekat teh ngan ngaran doang ih aju geus norekat teh ya urang mah kabelah dieuna ka hijab naon lain neangan ridho Allah neangan ridho makhluk aju kabelah dieuna ku sabab neangan ridho makhluk mun akur jeung aing ayo teu akur embong aing mah eta kan lain norekat tuh kos norekat mah urusan segala rupa urusan urang mah bager bae kana ku kumaha ge eueuh halang di diri urang jeung saha ayo bae ngaran bae norekat tapi aya jarak lain norekat atuh geus itu ngaranna mah totorekatan anta kamari ngobrol seetik kaharti di lain-lain waktu sok ngobrol deui saha nu bisa norekat ngan ieu mah arah salwauh bae heulang kana zikir cek Habib Lutfi sarua Gus Dur keur ngomong siapa orangnya norekat atuh norekat teh ka makhluk lain ka Allah dan lain-lain sebagainya aju dibere ka unikan dibere maziah dijual maziah pakai ngadorong anu kakarak dibere maziah sakitu bae ge geus dipasang ngagambar sorangan masa norekat kos kitu norekat maka Allah ngasingkan diri hiji bae wayang ngaji ulah aya kieu kitu ulah aya kitu norekat teh hiji ulah aya hijab ulah aya jarak ulah aya kabendu justru biceunan eta duh hese eta yo tuduh-tuduhkeun jelema besi salah lempengkeun keur ku nafsu eta teh polisi keur ku nafsu TNI ku nafsu kiai keur ku nafsu manya urang kababawa ku nafsunya anak ulah lempengkeun karak norekat ulah kababawa sarwana tuh gimana nya pun diberi sabaraha bagi dua tuh atau mah tuh non bedana jeung Haji Pendi teh pokos kitu mah tuh ya pan Haji Pendi mah lain jelema setengah jelema tuh oh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma adbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.